Ya amal soleh jeung amal sae beda gitu, beda. Aya amal soleh sareng aya amal khair, amal sae. Amal soleh mah cek amal teh hubungan sama Gusti Allah kaluhur salat, amal sae amal soleh zakat, berjamaah, ngaji Quran, amal amal soleh. Amal sae mah kasasama, teu ningali jelemana kumaha, teu ningali pangkat kumaha, sareng wae kasasama mah bageurna. Maka seorang ulama anu benar-benar memahami kana ilmu hakikat marifat mah bakal memperlakukan jalmi itu sama wae. Karena bukan urang mah dulur jelema teh aya uhuwah Islamiyah, dulur sa agama, aya uhuwah watoniyah, dulur sanagara, aya uhuwah basyariyah, dulur sasama manusia. Gitu. Kabeh gitu. Subhanallah, Allahu Akbar. Saparantos dipayun dicarioskeun bahwa umat manusia hudang ti alam kubur dibangkitkeun dijajakeun di padang mahsyar kabeh ke 12 golongan, 12 jajar, 12 barisan. Untuk 11 dibahas kamari ayeuna kantun golongan terakhir. Tinu 11 kamari eueuh pilih di jajan. Ya ayat terakhir ya. Ieu mudah-mudahan urang. Wasani asaro sareng ari nomor ka-12 yusaruna min kuburihim dikumpulkeun ti kuburanana sabarisan terakhir jajaran terakhir wa wujuhum kal qamari lailatal badri wajahna bersinar seperti bulan purnama. Iya urang mah ya. Sok lalu ngaca urang cang aja urang teh. Kan abi mah cenah hideung misalkan mah gitu. Da hideung dunia eta mah kada hasil deui. Wajahna bersinar seperti bulan purnama. Terus geus di padang mahsyar payamuruna ala sirati kal barqil hatib. Tuluy nyukang jembatan sirat teh saperti kilat anu nyambar. Ieu mah enteng ieu mah tapi kasieuna nu kumaha kieu? Payunadi lamunadi aya pengumuman haula'il ladzina ya'maluna sholihati wal hasanah. Di jalan-jalan kieu teh tukang migawe kasolehan sareng kasaean. Ya amal soleh jeung amal sae. Beda gitu? Beda. Aya amal soleh sareng aya amal khair, amal sae. Amal soleh mah cek amal teh hubungan sama Gusti Allah kaluhur salat, amal sae amal soleh. Zakat, berjamaah, ngaji Quran, amal soleh. Amal sae mah kasasama. Teu ningali jelemana kumaha, teu ningali pangkat kumaha, sareng wae kasasama mah bageurna. Maka seorang ulama anu benar-benar memahami kana ilmu hakikat marifat mah bakal memperlakukan jalmi itu sama wae. Karena bukan urang mah dulur jelema teh aya uhuwah Islamiyah, dulur sa agama, aya uhuwah watoniyah, dulur sanagara, aya uhuwah basyariyah, dulur sasama manusia. Gitu. Kabeh dulur, kabeh oge. Nah lamun jeung jalma sesama muslim, sesama agama ngobrolkeun masalah agama teu canggung. Lamun uhuwah watoniyah dulur sanagara, sarua satujuan ngabela mempertahankan negara urang. Uhuwah basyariyah sarua sapapada manusia ciptaan Gusti Allah. Dan agama naon, arek ayeuna bangsa naon, ras kumaha ge Gusti nama sarua, Tuhan nama sarua, pangeran nama sarua ya Gusti Allah sarua kabeh ge. Agama ge pangeran sarua. Gusti Allah. Dan cara ngakuna mah eta aya urang mah yakin Allah teh aya segala macam pamaina mah rek ngakur kanteu tetep pangeran Gusti Allah. Diciptakan ku saha mah eta? Da ku Allah gitu. Tah, jalma nu bakal percaya gitu kan nyukang aja siratna kalbar ki khotib jalma nu tukang migawe kasolehan sareng kasaean. Ya, jadi urang ge tukang berjamaah, sanajan tung berjamaah teh kembali deui ka pemain inti namanya. Malam pinuh ka tukang itu sampai keluar.
Nah, akhirnya kembali pemain inti deui eta mah. Berarti sadangan bae temannya. Mudah-mudahan narapahan deui jamaah nanya. Mudah-mudahan. Waya salian migawe amal soleh amal saya teh waya jutanibu dalam masih ngajauhan karena maksiat karena doraka dijauhan amal hadis digawe jauhan wa yuhafiduna ala sholawatil khamsi selalu menjaga sholat 5 waktu. Osok orang gitu amal soleh osok gitu sok amal hadis osok ngajauhan doraka osok ngajaga sholat 5 waktu osok ya berarti udah termasuknya tahu orang gitu kan. Tapi kan asa tuh yakin abi mah euy. Nah, tuh yakin. Tenang, wa matu ala taubati terus ke mautna tepat kana taubat. Memang maut taubat teh urang teh gitu. Termasuk eta. Wa jazaohumul jannah maka ganjaran surga wal magfirah sareng pangampura wa rahmat sareng kayaan rahmat Allah wa ridwan sareng kariduan ti Allah. Itu ya. Lain ngarepkeun urang hayang menang surga, menang magfirah, rahmat kalian Allah, ku ibadah urang moal bisa. Karena ku rahmat Allah. Kan kabari teh dinten naon dijelaskeun anu nyukang jembatan Sirat teh kabari sabaraha kadina dina ukuran poena kan numutkeun hiji kayat bahwa jembatan Sirat teh anu membentang ti padang mahsyar menuju ka surga diharapna neraka jahanam diharapna eta teh cenah leuwih alit ti batang rambut. Makanya bukeun ku bakat leutik-leutik karena di rambut di bulan 7. Di sarang bagi segede kitu, mulang buah gitu 7. Seukeut di sana. Mun leumpang teh mun rewak gitu. Coba diharap neraka ulah-ulaban. Panjangna teh lamun leumpang jalan biasa di dunia gitu 3000 tahunan leumpangna. Masyaallah. Nanjakna 1000 tahun, lempengna 1000 tahun, mudulna 1000 tahun. Aja batang sakitu kan aya nanya. Harus gitu. Kalau bulan puasa 30 poe teh 10 poe nanjak. 11an datar, kali kurang mudul. Sirat teh kitu cenah mah teh. Tapi eta ke zaman normal. Lamun di luar normal mah ya beda-beda. Cek mah teh nomor kahiji naon? Shodiqin. Jalma jujur. Nah, eta mah nomor hiji ngaliwatna teh kalbar kiotip saperti kilat bunyai tapi ka ujung pangheulana eta mah jalma jujur. Nu kadua alimin jalma pinter loba ilmuna ulama loba ilmuna ilmu agama kiai ngaliwatna teh karihil asif saperti angin itu anginnya kilat cepat mana? Cepat kilat. Kilat punyai tapi hilang. Aya angin mah hush datang angin. Nomor katilu al-budala. Budala mah wali-wali Allah. Kekasih Allah, dikanya ku Allah ngaliwat teh katoir. Seperti manuk pisaatin yasira dina waktu anu sakedeung. Seperti manuk walet namanya kapinis. Sut tuh jadi cek tepi itu. Panggeulana mah kilat. Kilat punyai tapi angin tapi katilu walet tapi nomor kaopat nyaeta hujaj nya hujaj teh orang anu mati syahid. Lain syahid lah mana haji. Syahid lah orang mati syahid ngaliwatna teh pinisbin harin satengah poe nya ngaliwat so isuk tamah di lohor setengah poe surgana gitu sakitu berkorban bala dipaehan heula ku musuh geus dipaehan geus terbunuh ngaliwat setengah poe mending berilmu euy nya berilmu mah ngan kawas angin kamu jujur mah nya lidah ulang jujur pas kilat punyai tapi langsung ke nomor ka selanjutnya haji haji mah sapul sapoe mun indit isuk datang maghrib haji mah nya diurang mah haji usaha mah tah baturan
Kan urang bakal makruh haji. Kamu lah urang ilmu jujur, termasuk ilmu, termasuk aina haji. Ya, milih kemana mana kita? Lah biar bangga dengan kehajian haji wae ya. Sajengna kagenepna al-mutiun, jalma anu taat. Jalma taat teh, jalma nurut. Selalu di kita puasa, tangan mungpa kana perintah Allah. Kita berjamaah. Kita ngaji ibadah waktu lamanya teh. Ya, ngan kurang ilmu kita ai mutiun teh. Ibadah mah getol kurang ilmu. Apa lamun kurang ilmu masuk kana berdua asupna. Berarti getol ibadahna nu kitu mah ngaliwatna teh sabulan ngaliwatna teh. Mun init Rajab teh tanggal hiji. Sekarang tanggal hiji wah, tanggal hiji teh kitu sabulan. Teh teu sumpung simpang. Nyimpang ka pom mah teu. Nyimpang ka warung beli es teu. Leumpang we mun sabulan. Nah, tah eta golongan jalma-jalma soleh anu bakal ka surga teh kan genep golongan. Nu katujuh mah jalma doraka teh ya. Eta 50-50 antara lulus ka surga jeung murag ka neraka gitu. Sama nu kitu mah da paul ningali teh bisi labut ya anu holang, anu gugulayunan, guguleungeunna gitu. Ya kun gugulayun meureun da suku teh sompak kita muraga gitu. Anu ngengsot wae. Tapi aya hiji kaet teh mah nyarioskeun lamun nyukar ka dieu teh lamun jalma na tukang berjamaah bakal di masjidna. Ya ke masjid bakal untuk kendaraan, dari ke masjid kieu. Urang mah nya anu yang kereng ngagoler ka masjid teh ya. Yang kereng ngagoler anu daya pangan, itu masjid dulu pang nama kita. Aya supirna, imam sebagai supir lagi hadap. Anu adan kenek. Adan teh. Pangal geroan. Urang pan ai di mobil kalau mah kenek geroan kada. Cahem gitu lah. Ada kan gitu, hayya salat gitu kan. Nah, baik awak mah dilawang kan ya. Baik lawangnya, ketika ke bawah gitu. Daripada matur, anu tetara berjamaah mah. Ceuleuh pengaliwat teh tos dapat di lembur baheula bebarengan teu ngajak gitu. Betul. Ya bawah antara berjamaah cenah gitu. Aya deui anu geus kurban, tah eta mah tumpak kendaraan kurbana. Contoh, kurban sapi tujuan iya sareng sapi tujuan. Ke sapi penumpangna, penumpang sadeu kieu. Ya, bisa bayi nyuling kita serah eta mah. Supaya anak tadi bayi nyuling dina sapi teh gitu. Ya fungsi jadi masalah cerita ieu ya. Aya beja cenah lamun geus kurban bakal tumpak kendaraan kurbana nyukang jembatan sirot. Ayeuna saanggota keluarga teh dikorban 8 urang. Nya kumaha eta saurang sapi tujuan. Pak Kiai kumaha ya 7 8 urang teh geus beli domba hiji. Berarti nu tujuan sapi siji domba. Nya ke kumaha cenah dina nyukang jembatan sirot nang saurang tumpak domba nya. Aya saya tumpak sapi. Muhun gitunya. Wah, nya meuli sapi hiji, domba hiji. Kan waktu rek dipotong kurban eta. Si dituduh munggung domba. Bapak domba tuh kolotna, mung ngomong hayang tebak sapi ngarana. Ma tuh ngomong mama saku dulu ke bapak. Anakna incul sampai pada gergeng mung domba hayang kabeh sapi. Manggil kiai. Pakai kumaha ieu teh seneng kieu. Ai kitu kumaha nya muhun teh hayang kabeh hayang kana sapi ka 8 urang. Ai meureun beli domba hiji tuh, domba ada meungeun. Ai saha we korban teh? Bapana, emakna, anakna 3, 5 berarti ya. Terus incu panggedena, incu pangleutikna 7. Geus 8 nya aya 2-2an. Tah nu pangleutikna bae domba we. Ai cek mana teh karunya atuh budak pangleutikna sia tumpak domba. Aku urang sapi lain gitu nya engke waktu rek naik kana jembatan sirot teh sapi siap domba siap intinya sok naik kana sapi kan budak leutik mah can bisa naik kana sapi nete lah kan domba nete kan mah naik kana sapi jadi bisa pakainya bisa naikeun ka kita
Jadi eta mah sakedar panghubungan ulah terfokus kadinya. Nu penting mah kurban penting mah gitu. Nya balamun korban tuh 2 tahun korban, domba geus genep, nya kayak ngadapang nih domba. Nah, seperti kitu nya. Nah, eta mah sakedar panghubungan motivasi unggul. Nu eka cenah teu bakal tumpang domba, eta motivasi unggul. Ulah terfokus kadinya, nu penting mah ibadahna we. Ibadahna. Beresnya 12 golongan umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ai kumpul di padang mahsyar termasuk cabang iman nomor kasabarha? Hilap deui ya. Hilap keneh. Kasabarha? Kalima tuh. Katujuh. Cabang iman nomor 7 teh urang bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Tak kaos kitu padang mahsyar teh gambaranna. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui menuju ka cabang iman berikutna.